اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah nunggus ngalalakon ka negara jin negara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, cuma lain lalagaan tem. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten, belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Ih caritakeun urang Bogor, urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya. Wah, mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya. Mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan. Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngaberbay dina bobogaanna het ngara ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki. Orai ditunung ku Gusti Allah nu tatadina aya sukuan kuari fiat rijalu dieuwekeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing. Turunkeunlah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadib. Siti Hawa diturunkeun di Jeddah. Orai diturunkeun di Sajistan. Iblis diturunkeun di Ubullah. Pan ieu nagara na maraca nyana kana kitab komu nyana majarago maca sejarah. Begitu dibaca di negaranya na sial iblis diturunkeun di negara urang. Cek urang Ubullah. Itu kene Sajistan. Wah, cara urang negara orai. Mantap. Urang ulah ngadenge seremna baheula serem. Namun ditelaah kuari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis, dilarang sholat, dilarang puasa, teu meunang sarolat, teu meunang aya nu magahan ngaji, aman mah aman, kadieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam. Ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an. Teu beunang, salat teu beunang. Akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat, sebab asal salat tembak di dinya kene. Asal salat tembak, asal salat tembak. Ayeuna salat di imah. Salat di imah tetep bae. Asal keselidik tembak otomatis kan nu salat eueuh nu ngaji eueuh agama mah Islam. Maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam cuman masjid eueuh nu salat eueuh. Negara Imam Bukhari di ditu, negara Bahauddin An-Naqsabandi, negara Alauddin An-Naqsabandi, urang mun macaan sejarahna
kutubul aulia ya di ditu. Tapi peribadatan terbatas kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah Presiden nu ayeuna rada loyog karena agama. Jadi kos kitu tah kaya. Entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh. Ai prak urang ieu neureuh sejarah ieu pantes kararitu geus sebab orai baheula diturunkeun di ditu. Orai. Muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan. Nu ka urang mah incuna nu di ditu pusatna. Masyaallah. Kanjeng Nabi Adam diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah. Setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jiddah. Didinya terus bae Kangjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa nati Jiddah teh terus berangkat mengarah ke Mekah. Ternyata ku Gusti Allah dipertemukeun di Arafah. Waduh, luar biasa bungahna Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta. Manusia sadunya kakarak dua nu pasini kontrakan nu pasini tanah lantaran nganduaan tamahnya di dunia teh Masya Allah ablag-ablagan canaya sasah tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Musdalifah. Di Musdalifah didinya cicing. Di Musdalifah terus berangkat ka Mina. Didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan. Itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel. Cek Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir. Ya Allah ya Rabbi satara aja Gusti. Cek Siti Hawa jate nyengir mangan senyum doang. Eta kadeuleu ku aing ge kapeung-kapeung senyum kapeung-kapeung baeud. Ieu nu teu kuat namun baeud. Munajatlah Gusti Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti. Nu tatarina abdi di surga serba mewah serba sagala aya. Kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti. Apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha? Mun kudu dipake naon? Kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae. Lantaran isuk pageto meureunnanan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan. Numantak hei Adam kaula pangeran anu leuh nyaho ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh ti sorga ka bumi geus dicaritakeun ku kaula nu agung. Waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat. Dek naon ieu Gusti teh nyieun kos ieu pan dijawab ku kaula. Inni ja'iluka fil ardi khalifah.
Kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi. Ulah kaget Adam ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis maneh teh nyeun dosa. Ulah kaget sebab eta mangan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini jailuka fil ardi khalifah. Ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah, bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia. Masya Allah. Teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula. Hei Adam, jang anak cucu anjeun deui, lain sakadar jang anjeun duaan. Kebutuhan-kebutuhan tentang agama, tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhanan. Nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam, nuhun gustingan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-rada buru-buru. Bujur panas di hareup panas. Lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah. Tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya. Bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun. Oh di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan, tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana? Maka Kangjeng Nabi Adam mayang buru-buru panas, Gusti panas. Sadajan tatangkeupan ge atuh ai panas ge mah Gus deuk di mana happy atuh. Happy sote lamun tiris panas ge mah boh atuh. Cuaca panas saja urang nangkep pamajikan mah hau. Atuh sarua jeung asup ka hau direrab. Masya Allah, Masya Allah. Nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam, tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam. Lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam matu berarti terus ka urang ge, ka urang Cikupa, ka urang Bojong, ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna narurut. Teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah iya ya bani Adam, hei anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libas. Nyata, jelas, yakin. Kaula lu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan. Wahai anak Adam, libasan anggoan pakaian. Gusti Allah tega bahasakeun anak qad anzalna make anzalna anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun. Mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz. Anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur kahandap. Wah hambalayah wadimor geus turunkeun atlas gajah depak. Wah hambalaya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap jante dina turunna ge beureun urang pararae mantak anzalna bimakna khalaqnahu. Kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih
anzal nama nurunkeun bentukna kadeu inzal biasana hujan dipakekeun kan nurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di sagala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababan ku hujan teh angke bakal aya jajadian anu bisa dipake nyieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangaranna rangdu eta ge bisa ku urang dialaan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade tadi jerona sok aju tarareas kana hulu tah kapuk kapas waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunna tenunan jadilah wadimur waduh jadi polekat, gajah duduk, gajah depak, gajah lari. Wah, duh can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al-Jupri. Terus Al-Hidayah wari deui aya deui Tamer macem-macem iyalah disababan ku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu dua hawa tilu ma'u opat nar kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh nomor kadua hawa nomor katilu na cai nomor kaopat na seuneu eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh napas geus hukak-hingkak geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jero na pernapasan teh spendek obatna ngarokok eta maksudna moal kebal deui masyaallah geus teu bisa menghirup oksigen geus teh kitu keneh mun eueuh cai sebab kebutuhan awak urang cai awak urang tadi inuman atuh gitulah lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus gadamel ka anjeun alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libasayuari sawatikum warisha pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macam nomor kahiji libasayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat
kubul jeung dubur. Nomor kaduana libasan warisa, artina warisa ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayuta jamalu bihi minasia dipake ngaginding model wall dan lain sebagainya. Eta teh sarua bae tina cai hujan kene, cai hujan turun ke tanah kemudian jarara dijukut dan lain sebagainya. Di daharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai di dalahar embe sapi munding onta. Jadi kuari ngagedean hewan dipotong dipencit maka ieu kulitna bisa dijadikan pakaian, buluna bisa dijadikan pakaian, bulu embe gembel, bulu sapi, bulu onta, berbagai bulu bisa dijadikan ke uol kitu keneh kulitna. Dibawa ti Tangerang, ti Bogor, ti Cianjur, ti Sukabumi, dibawa ke Garut, dibawa ke Bandung. Jadinya diolah terus, diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai. Lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan. Diproduksilah di Garut, diproduksilah di Bandung, dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket. Eta produksi Garut eta. Lamun mah produksina bagus ngeunaan dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis. Tapi lamun jang ka luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae, eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupa mah kecuali pasar Kemis. Dipakelah di luar negeri, saha nu makena? Wow, penyanyi ternama Elvis. Eta make buatan Garut sebenarnya. Calanana teh nu herang-herang teh, teh kulit buatan Garut. Dipakai deh ku Mick Jagger. Wah, eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah. Gitu. Dipakai deh ku Al Jarreau. Wah, kulit buatan Bandung eta sebenarnya mah. Seserian heran aing mah. Bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana jastina kulit. Masya Allah, Indonesia teh istimewa. Tuh, urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina? Hah? Hijina sabaraha hiji salembar gede. Bisa henteu mangsa 100.000? Henteu. Henteu 100.000 lah ke 100 behelana ulah sok murah-murah loba tukang kulit. Kumaha sih, bila perlu 500.000 lah. Bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju bae atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna. Hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 jadi sabaraha? Atuh memang hitungan bae heulanan. 50 juta sasapi, Masya Allah. Mantap, kamu mau tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah. Kualimat timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras. Aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau ku urang kuari digoreng pake kerupuk. Ja kulit pada tage. Nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum, pakaian anu jang nutupan aurat. Ulah kadeule diharap gubal gabel mun lalaki, ulah kadeule serenyum jeung bendu. Baud ulah kadeule kitu kene di tukang supaya rapi. Libasa yuwari sawatikum nomor kahiji.
Nomor kedua, libasa warisa. Di samping warisawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sergap. Nah, dua macam. Nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat. Nomor kedua supaya tambah rapi dinding. Warisa asalna waris mah bulu manuk. Tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasyab majas deui bae. Walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara dua pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sauatikum. Nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding. Nah, di antara nu dua walibasut taqwa pakaian takwa nujang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair. Berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sauatikum pakaian nu pake nutupan aurat iyalah pakaian anu khair bagus. Cek sawareh malibasu taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasut taqwa etalah zalika khair. Nomor kaduana nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang iyalah libasut taqwa dibandingkan jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari ieu pakaian perang nu paling istimewa zalika khair. Terakhir Imam Jalal baga jelaskan libasut taqwa teh al-amalus sholih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa make sapari luar biasa bagusna beut tiluhur ka handap manen necis seragam disebut berem lain disebut hidung lain disebut koneng lain putih lain wah ieu mah PNS hebat di dia make kenong gede luar biasa wah sapatu nage herang bisa pakai ngaca dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor fu teu meunangnya nama kokotor. Tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina wall England udah ngaput nage geus teh sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura teu beunang sambarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus. Nah iya kadang jelema make pakaian bagus amal goreng eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang kata jelema kos kitu pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah. Tapi jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa masya Allah geus amalus sholih sumtul hasan kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang.
nu paling istimewa mah pakaianana bagus secara zahir hartina bagus teh rapi pakai nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal jadi dirapi-rapi pakaianana lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sregep ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawaden zahiron wa batina masya Allah. Jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat. Nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah kadeleuna disesuaikan namun nukuru ulah make nomor ceting asal aya awale kuru jasa awak tinggal tulang maka pakaian merecet jasa aduh calanana anu nyitak teh itu kene bajuna masya Allah nya jangkungnya kuru maka pakaianana merecet ya mamun aya buah tinggal diajul bae kunyana eta karena teu necis jadi berarti kudu rada digambringan saeutik geus kadel rapi nu neuleuna salakina jadi indah aya deui jelema lintung masyaallah susuna geus segede ember wow gede jasa bujurna pohar jasa giblek waduh maka pakaianana gua gedean atuh mah sarua jeung barongsai ya Allah teu saraga jadi dirapi-rapi ku wae potongan kieu ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi kan moal ka mana salakina ai keur di imah mah kenah lah cek salaki udah cukup aing neuleuh sia bae ge sia rapih bae geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapih kadeleuna aing mah ngeunaheun neuleuh sia tuh aju salaki nage kan rapi becak pamajikanana deui asana pangkasepna kakak di dunia kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna sinergis kan nyambung suami istri masya Allah ngeunaheun dititah urang kitu teh pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat di samping kitu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa libasut taqwa zalika khair pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat paranti salat paranti ngaji libasut taqwa zalika khair kitu keneh libasut taqwa paranti perang zalika khair eta lah nu hebat atawa ieu libasut taqwa libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat libasut taqwa zalika khair ditambah ku amal-amal saleh ieu mah bagian batin kalakuan nu bagus zalika khair ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradih ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian dengan berbagai mode-mode pakaian dengan berbagai potongan-potongan pakaian jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan aya nu tina kapas aya nu tina dangdaunan aya nu tina talokop aya anu tina kitu kulit-kulit kayu aya anu tina bulu embe aya anu tina bulu dan lain sebagainya ieu kabeh zalika min ayatillah etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah
urang kuari campuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan berbagai-bagai kitu dasarna berbagai-bagai kul naon gitu ngaranna dasarna nah ieu aya nu tina tapamatek aya nu tek-trek aya tun tina kitoron aya nu tina hero aya nu tina sipon macam-macam eta zaman-zaman baheula. Oh datang ka kuari nu alanyar macem-macem eta teh kaluarna mah teu jauh tidak matek jeung istem pangheulana di urang aya istem di Tangerang pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem hebat amat orang tukang sapuna kos kuari besok babe jauh alhamdulillah kiai saya kerja di mana di bandara asa pilot bae pun urangnya ngadenge di bandara teh asa pilot bae Masya Allah renganan di luarin bandara geus bagus penting digaji bae lah naila kabeh zalika min ayatil dalil kakawasan Allah mun ku Allah teh diturunkeun cai kemudian teh jarara ditatangkalan kapas nu jadi tangkal kayu nu jadi embe onta pararaeh urang bisa sataranjang deui endeu kumaha teh jahara rese nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa euy kapas di Kalimantan jararadi nu dipelak nu teu dipelak idinya langsung dikemas dibawa ke Bandung dibawa ke Tangerang Jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ke Surabaya kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang dijual deui ku ari kawan nu produksi tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan jadi jutawan miliuder Masya Allah bersyukurlah ka Gusti Allah ieulah tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ti mimiti anu melakapasna kemudian anu manenna kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ka Tangerang kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawa lah kuari ka pabrik-pabrik tekstil ti mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dia diasupkeun dak urang mah kuari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala na ieulah zalika min ayatil maksudna kembalikan ke Allah itu tanda kebesaran Allah tanda kemahakuasaan Allah la'allahum yazakkarun manawa para kupar diharapkan seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katutesina iman atuh ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraos saha nu melakapasdak saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ieulah zalika khair libasut taqwa tapi batur coba nu sagedengeun urang beuh make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah awas ieu teh tanda kebesaran Allah la'allahum yazak ingat sia ka aing cek Allah dia iltifat cek ahli ma'ani ma'ai tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani ta mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho anu teu ngaji mah tuh wadako ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres nu mondok ke kacaletot bae mun teu mondok mah
mantap wawanianan budak sekolah ngahartikeun Quran wawanianan eta bahasa bandel kitab bahasa model majaz bahasa model kinayah deuk kumaha ngahartikeunana degungkeun habak jelema kos itu mondok heula sia ngahartikeun Quran mah eta bahasa kitu aju naon maksudna wal iltifat wa yuduna ieu iltifat teh kos kumaha nah engke naon rahasiana ieu teh kahararesen aya majaz teh aya majaz mursal aya majaz isyarah kemudian dirinya aya alaqah aya korena deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya masyaallah aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke aya bahasa iltifat eta kumaha kos karitu mun teu mondok aya nu mondok ti leuletik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan tamati orok datang ka paeh bakal di pondok bae nya mah ya bani adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi imimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayas mauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan anu gorengna ke bisa dijauhan tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ibrah aten ketika urang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan urang berpikir eta bapak urang kunaon make maksiat di sorga lamun tah heula teu maksiat mah meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak aju cek nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku aju cek tuh nu di kantor meureun aing lah meureun tak berpikir kadinya ulah ngomong kitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam kurang kuari dijadikeun ibro cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tak kudu kitu Kanjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa ku Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana Debatak ditambahan deui cek Gusti Allah ya bani Adam wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan sing hade ulah kagoda ku fitnah setan bere sebab setan geus ngancam cak setan teh ieu Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan digoda sia kuai urang Cikupa aing kumpul di Citra aing kumpul di BSD sabagian anak buah aing di Puri Jaya
pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat kali aya bapa na bae jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai ti tara Golkar setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda titang rede kabeh dengan dasar kebutuhan kita nyerim penduit di bank deposito abeh ngadaharan taina ayo ku aing dek digara roda supaya ka Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh jaho duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok masyaallah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal mararecet ge calana-calanana aduh apemna bakal kadeuleu ku aing ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing aduh SMS-na dilancarkeun ku aing ujian digoda kajen ku kumaha ge geus kiai heula nu ku aing digoda ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa tial ta setan aduh terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae sia waduh teh setan sial jasanya setan di mana sia tempat sia tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, ya setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputat, Ciledug. Kos kabeh santero, Serang, Pandeglang kabeh anak Adam. Awas. Layak tinanakum setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajen teuing setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda carana kumaha Gusti supaya ulah kagoda ulah boga HP aja pendig hideug aduh boga 5 aing HP aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya ke heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ieu mah nomor kahiji sing ada ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an human libasahuma liuriyahuma sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ke bumi libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna
dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liur ya humasawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong kuariku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nya nama setan ngapaneulekeun ka urang ngagodana ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuk ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuk ka pannyana nyana maneuleuk ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuk ka setan ayu setan maneuleuk ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuk ka setan deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setan teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu kos kararitu lantaran setan teu kadeuleu aya nya neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabilu nya nama neuleukeun bae ka urang kuari ge aya tadi dia sia teh ucing ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deket-deketan aja pendek aing dek ditiupan matana supaya nundutan eta setan dokon gitu sial jata setan nyana neuleukeun bae ka belah kulon ka belah wetan ka belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing dek digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureun cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak kerja setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ka anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ne ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana teh ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahlai-lai acan atupan ngeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana neuleukeun dek dihareup dek ditukang dek digigir dek diluhur dek dihandap dek kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we wal poe jogol unggal poe geus ngasah bedog we sia ku aing geurakan kieu setan teu nyaho ye golok
gelut jeung setan eleh urang golok bae di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadele lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadele seuneu aya nu haseup da doang kadele seuneu mah teu kadele aya nu seuneuna kadele beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleuh ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan banyak di tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh asal cicing bege geus teuleut heula di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikan sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanya aing oh mah batur bae heula di dieu keur zaman kula leutik kene aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin ku sia penta aya ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeunna bae lah ulah kudu kabelegedag leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae oh curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nyana kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cager kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeun aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kual ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia kaditu aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awal Quran tiris amat ya awak ya tiris henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa sama incuna masalah tah baru datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ayeuna wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan baranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kalaluar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadeuleuh jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar didinya sia ulah geus kodo mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibaca maca yasin A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku nantet aku naon cak ada risi na maca Quran ti penting cak kenapa Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sih ada Masya Allah orang bisa deuleuh ke setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan diberi penglihatan lu tajam mata teh
aya nu asli pembawaan pribadina, aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, atau melalui hizib-hizib, atau melalui wiridan-wiridan ti guru, aya nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh kahiji, ieu teh aya dua dimensi di urang teh, nagara urang ieu, nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta, trak urang aya di nagara jin, aya urang lah di dia keneh ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadale di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ka alam jin aja teu boga kuncina tuh terus di alam jin terus gitu. Kumantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin. Masya Allah, tah urang mau nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha. Nu mantak Bung Karno mah diberes sasalaman jeung raja jin, cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan. Mantak cincinna dipake ku Bung Karno, kamari dibikeun ka kula ieu buktina. Tapi bejana Bung Karno mah cincina hideung semu biru ieu mah hejo. Aduh Gusti Allah. Tak urang mah nyaritakeun Bung Karno emang kumaha kitu. Bisa nagarkan rajin. Nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wau jeung jin-jin hiji. Nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung. Eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol. Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang nyaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno. Masya Allah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula. Nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun teu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu. Kiai lain lalagaan di Karawang aya nu geus ngalalakon ka nagara jin. Nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajanan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, teu lain lalagaan teh. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede keneh. Dicaritakeun urang Bogor, urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya, wah mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya. Mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan nya. Aya nu ngarewas naon wiridanna cenah ge. Sia mah kadinya bae pan. Aduh, terus teu beres emang budak ieu mah ieu. Setan. Ke urang nyaritakeun setan jin di nagarana ke dihareup bakal mantak asa ulah ngabesan. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaitan-syaitan teh sebagai kanca-kanca, sebagai babaturan-babaturan, sebagai kroni-kronina. Kasa lilladzina la yu'minun kajelema tu teu arariman, Katolik teu iman ka Allah, Protestan kafir pokona mah, Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya. Iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronikna syaitan. Kuari lamun lain ajakan setan Yahudi jamual, kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika jamual. Urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan. Ngan di urang na deui nyana ngahijina jeung para setan-setan.
jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah aya nu teu iman ka Gusti Allah gahijina jeung setan sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan sedengkeun jadi kroni urang mah teu daya teu upaya kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka Al-Qur'anul Karim asal aya kafir eta kroni setan Yahudi kroni setan Nasrani kroni setan kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae gitu bae walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Yahudi jeung Nasrani mah datang ka iraha ge moal ridaeun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan ke geura dihareup ke sabobor hayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna boh luar biasa kaki haji mungkin nyana cicing di sorban wah kabupati meureun dikenongna macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray tiba heulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم pencetkeun urang set bisa sial ta setan bacana nu umat nya bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentek ulah sapencet-pencet dah setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos gitu tadi puasaan sapencet-pencetna atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh tadadak sia de ieulah Quran gajelaskeun kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae sadarkeun diri urang hate urang pikiran urang bahwa cak Al-Qur'an inna ja'alna syayatina auliya lilladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca sebagai kroni balad babaturan sobat nyobatna lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman asal jelema teu iman ka Allah ya ane kafir sobat setan sing hade jeung jelema eta tuh kan setan mulai aya wa idza fa'alu wallahu alam linu asli jeung torikoh nu asli ulah katipu sing hade mendak mun teu boga jalur-jalurna bakal katipu tanyakeun silsilahna ti mana trek salah lain janggotna kajenting datang ka taneuh lain nyana bisa hiber tetep bae lain sihir kitu bae boga jalur tersendiri tetesan langsung ti Kangjeng Nabi moal kaliru nu asli mah tak kajenting urang Libanon kajenting urang Turki kajenting urang Amerika lamun asli kanyahoan lain asli kajenting udeng-udengna segede godag nyaho godag sia makanya obrol-obrol godag nya lain bae tetep bae dirangkul kemudian pelukan jeung SBY pelukan 1000 kali pelukan nu nyahoeun ulama Indonesia lain bae Jawa Timur Jawa Tengah nyahoeun lain torikoh asli sehingga ada besi berkembang di Tangerang kula didatangan ka di supaya datang mesilahkeun tapi ngembangkeun kos kitu awas dek pengajian di pendopo kula supaya hadir berdampingan jeung manehanana dengan Pak Bupati dan Pak Wali Kota embung aing embung apa alasannya embung bae geus pokona teu nyahoeun setelah diteliti trek pengkaburan kaburnya di Libanon diusir ku urang Libanon mendak mun teu nyaho bahaya nu kos kitu mah tuh aya nu zikir di mana ieu Cirebon mana silsilahna ieu hasilna kumaha ieu lamun zikir bisa wauh jeung jin jalain kitu toreko mah
lain ditawa jeung jin lain aya deui tak itu mana ye ieu mah teh anu nyanding ke Tuan Syekh Abdul Qadir ai mah nya Tuan Syekh Abdul Qadir nyanding kita mah ngaranna kos itu begenderuah tuh macem-macem zikir di orang sing hade besikat tipu lain eta zikir mah hiji titik dek makrifat ka Gusti Allah anti dunia anti makhluk anti materi anti nafsu hiji hayang wauh jeung Allah subhanahu mantak patennya nama teu bisa diganggu gugat ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali atau ka Abu Bakar Siddiq dua jalur tek 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 teu bisa diganggu gugat aya lain kanyahoan gitulah keistimewaan kitu agama Allah anu dititip-titip ku Kangjeng Nabi lantaran ke di akhir bahaya loba nu ngadompleng tetep bae sadajan loba nu ngadompleng loba nu ngadompleng tetep bae emas mah tetep emas barlen mah tetep barlen bae mantak dibuktamarkeun di zaman kitu Gus Dur muktamar thariqah maksud muktamar thariqah teh ndek lain dek nanaon ndek mengantisipasi thariqah anu gor mu'tabarah besi aya thariqah gor mu'tabarah adu tidak diakui dari jalur-jalur thariqah dibuatlah muktamar thariqah sampai ayeuna aya muktamar thariqah di Indonesia nu kuari diketuai dikepalai ku Habib Lutfi Pekalongan cuman atuh sekedar ketua baik bagus jangan mengecek muktabaroh jeung geur muktabaroh nawungku mantap di urang insyaallah minggu kamari dulu dicaritakeun ngundang Kiai Ndim ti Kendal undangan pertama lantaran TBB Jaka kula karat ngomong langnya nangis ngomong kaditu atuh teu kapanggih kedua kali teka panggih ngahaja kula ngutus ti dieu berangkat sa mobil ka ditu alhamdulillah malah ngobrol panjang malah kitu ramah jeung sajabana nayeunyana insyaallah bakal hadir di haul urang geus teu kudu ngomong nu pinter ngomong urang kurang kumaha di Jakarta sakitu ambalayah di Bandung sakitu ambalayahna ieu mah asalna leuh beungeutna bae ieu lah beungeut jelema nu tilok hees ti peuting sakitu bae cak urang Cikupa aja aya aki aing tilok hees cenah batuk bae tapi tah mah gering tah mah tilok hees nah ieu mentek aya deui anu nawaran ti Kalimantan aya nu nawaran besi deuk ngundang aya hiji ulama di Kalimantan sarua ti lokal luar bae geus embungeun nya naon tapi muridna loba nu jara di ulama ieu nu hese ge ieu teh nyitak ulama supaya dakwahna dipake karesep ta eta nu hese teh nu mentak orang-orang Kristen mah neuleuh gereja neuleuh masjid mentereng teh nya nama teu serab neuleuh masjid bahkan disumbang ku nyana disumbang ku Kristen mah ditahieun masjid teh disumbangnya nama seetik-etik acan silau ka masjid gede mewah mentereng henteu sebab masjid mah teu pernah mencetak ulama tapi pasantren yayasan pasantren Koskararieun nya gergeteun jasa sebab dicitaklah ulama-ulama nu lantang nu nyaritakeun haram halal tanpa pamrih tah di pondok pasantren kos kieu mendak trek digeser ku nyana supaya ulah kumaha ieu dengan caranya neuleuh masjid jangan nyumbang bikin masjid sanajan di satu tempat mah hese tapi nyana teu silau seetik-etik acan sebab eueuh hiji ulama jebolan masjid tapi pondok pasantren ieu gergeteun jasa aja aing mah nyeun gerget nyana bae geus pokona mah hendak aya jelema Islam gergeteun ka kos kieu liberal berarti teh Islam teh tah kos kitu da ieu wari urang insyaallah tanggal 15 urang ngarayakeun haul seorang kutub mulai ti kuari urang sakumaha biasa saikhlasna urang babarengan ruruba memperkenalkan diri urang kawali Allah anak hincu urang ngan ulah dibejaan nu sejen-sejen urang bae
nu sejen-sejenan nu teu ngaji mah ulah urang bae geus lah kitu ge urang ge aya anu sempet bae nu teu sempet ulah geus teu kudu ieu mah urang bae babarengan nyambungkeun silsilah urang ka para wali ti para wali langsung ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasimpulanna mah sakadarnya obe dugi kadenget ieu nga insyaallah tinggal kumaha kersaning Gusti ka dituna apakah waktuna nyana atuh ku Allah diizinan sehat ya jeung sajabana tinggal urang ngadoa mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur ku Gusti Allah dugi ka haul oge terus dugikeun ka tambah-tambah ibadah urang oge mudah-mudahan anjeunna dibere lalugina ku Gusti Allah aya izin ti Gusti Allah dikersakeun ku Gusti Allah hadir di haul urang. Ente hebat ngomongna asal diuk baik doa cukup komo bari jeung nyarita mah sadaek nanyana moal kaluar ti caritaan ibadah ieu nu kos karar itu moal nyana mah paling ge nyarita-nyaritakeun zikir nyarita-nyaritakeun ma'rifat nu kos karar itu bae sebab dunia nu aya di hatena eta sebab jelema mah nyarita teh sakumaha nu aya di hatena minal kalama la fil fuadi omongan mah nu aya di jero hate eta kahiji. Nomor kaduana tanggal hiji maulidna jatuh pada hari Jumat berarti ayeuna minggu Senin Salasa Rebo eta rebona dina akhir bulan Safar ngaranna Rebo Wakasa. Faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin ba'dul arifin ti ahli kasyaf nyarita anjeunna bahwa annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 baliyatin wa 20 alfan minal baliyat tiap tahun jang satauneun eta adalah 320.000 balai diturunkan 320 balai yakni penyakit diturunkan ku Gusti Allah sekaligus wa kullu zalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar malam Rabu etalah tadi turunkan ku Gusti Allah sekaligus tak jang sataun engke anu jang bulan anu pada waktuna diturun ieu mah heulanan diturunkeun ditenden di langit kahiji eta 320 balai jang satauneun cengcelengan jadi atuh fayakunu zalikal yaum as'aba ayyamis sanah poe eta teh perbo eta tah watu pang berat-berat da pang bahayana poe dina sataun poe rebo eta tah rebo kasa rebo akhir dina bulan Safar pilingan kitu antisipasina taqarrub para ba'dul arifin ka Gusti Allah eta dengan kasafda dibere aya faman shalla fi dzalikal yaum 4 rakaatin sajalema nu salat dina poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli rakaatin minha ba'dal fatihah surata idza a'tayna kal kautsar 17 marrah dan selanjutnya ngan urang mah teu kudu jadi urang mah teu kudu salat urang mah geus teu kudu atuh emang kayang nah diulangkeun mah pas jasa atuh aduh ieu mah khusus ti ba'dul arifin ka ba'dul arifin sebab moal bisa cara nah geus jalain jang umum jang khusus bae jang umum teu kudu malah mun aya anu salat di masjid ulah milu urang mah ngan ngageunggeureun ge ulah bisi aya urang lembur ustad ngajakan salat terbo kasar ulah milu ngan ngageunggeureun ulah antepkeun nyana-nyana urang ngageunggeureun ulah
milu ge ulah bid'ah hukumna jang umum kecuali jang khusus aya cara-cara tersendiri. Doa nama teu naon keur geus dipotokopi. Doa nate Allahumma ya syadidal qawi ya syadidal mihal ya azizu zalat li izzatika jami'u khalqika ifini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisairil hazani wa akhihi wa jaddihi wa abi wa ummi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullahu wa wasami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa na eta ajunyin salalim ba'da subuhna yin salalim azimah nahmun azimah nama silahkeun ka para kiai ustaz nu bisa nulis ke ba'da subuh poe rebo kacaikeun hasilna memeh ngadahar jeung nginumna naon eta heula. Baheula geus dipotokopi doana jeung salalimna ngan ku ari mun ditanya di mana teh fotokopian wallahu a'lam. Geus teu nyararaho deui. Boro-boro anu ngaji denge dan kilang ditulis ge neundeuna di mana meureun. Sakitu ge ditulis. Komo nu ngaji denge doang mah atuh geus salsup asal asup ti katuh kaluar ti kenca, asup ti katuh kaluar ti kenca. Oh masalah sakitu. Pokokna mah ngaji ngorot-ngorot dosa gitu bae geus. Komo nu geus kolot mah boro-boro nu geus kolot nu ngora keneh ge para rohwan bae. Komo haju loba nonton TV mah. Kamari pas surat Malaysia jeung Indonesia sabarang beureun ilmu nu nganceng eta. Ngaranceng ilmu sakali jeung surat ngaranceng geus teu karasa. Insyaallah. Nah ieu jadi rebo isuk, rebo wakasan, ba'da subuhna eta engke nulis salalim salamun ala Ilyasin salamun ala Musa wa Harun salamun terus kolam berber salalim ngaran. Aya azimahna nu geus baheula teh kaeta ditingali deui kemudian dicatet buku ditulis kacaikeun caina ke ka sumur-sumurkeun ka kula ka mana terutama nginum urang heula ti heula tah kitulah dina rebo wakasan dina rebo isuk ulah waka ka mana heula mun memeh nginum eta jang satauneun eta supaya urang ulah kakenaan cocoba jeung balai anu ku Allah diturunkeun dina malam rebo eta. Urang nuluykeun pangawasan urang walau kharajat bi ghaibati li ziyaratin wa nahwiha lam taskut sarwiti boga salaki ngaran Zaid kuari ke Zaidna usaha ka Jakarta sarwiti sorangan di imah aju dijeroker eueuh salaki nya sarwiti ziarah ka dulur sarwiti ziarah ka indung bapa sarwiti ziarah ka tatangga nu kudu didatangan aya kepentingan nu kudu didatangan ta eta model ngalayan nu gering aya nu maot takziahan ta eta nya sarwiti kaluar ti imah waktu salakina keur eueuh ngan kaluarna aya motif anu dimenangkeun ku agama yakni ngaziarahan dulurna atawa ngadatangan indung bapana atawa nyana ngalayan nu muriang tatanggana atawa nu mau tatanggana tetep bae napakana teu gugur wajib bae ki Zaid mere napaka. Walazaru ala napakota li sogirotin Zaid boga pamajikan ngaran sarwiti urang cikupa kabenerannya sarwiti nate ieu adalah umurna kakarak 7 tahun aya awakna marada gede ngan umurna kakarak 7 tahun
tahun jadi Ki Zaid kawin ka Nyi Sarwiti teh disebutna kawin gantung. Aya hubungan meureun antara Bapak Ki Zaid jeung Bapak Sarwiti teh kulantaran aya hubungan nu erat cak Bapak Nyi Sarwiti geus be urang kawinkeun anak urang ka anak anjeun. Abe pertalian urang lanjut yuk. Cak Bapak Ki Zaid pan anak anjeun mah ieu mah atuh leutik kajeun urang kawin gantung be. Oke geus dikawinkeun ai Ki Zaid nama umurna 35 tahun. Ari Nyi Sarwiti da umurna kakarak 7 tahun. Waduh. Bohara ya. Kulantaran leutik atuh can bisa dialep suka Nyi Sarwiti teh. Tak iya begitu dikawinkeun. Oh masalah atuh budak ieu diais ku Ki Zaid teh atuh biasa bae malah dipandian di roskam. Sakumaha koda kuda. Bandian di jero kamar biasa bae. Mandian budak atuh ngaranna ge. Jalan ketek teh nyamun salakina tuh budak karena gitu. Geus masalah tak kos gitu. Ngan kuateun aya di sarean mah. Ulah coba-coba kakara 7 tahun di sarean. Asana bahaya ieu mah. Komo Ki Zaid umur 35 tahun mah. Aju pernah di Arab deui beneran. Tah ieu ulah coba-coba encan kuateun. Anak can kuateun berarti kuari Ki Zaid ngabogaan pamajikan budak can ditamkin can dijima nu jadi masalah ieu wajib napakah apa henteu Zaid boga pamajikan Sarwiti budak kene ai Ki Zaid nama dewasa bahkan leuwih ti dewasa ngan can ditamkin can dialep suka ta ieu keputusanana nurutkeun ceuk Kaul Azhar alla nafaqata li shogiratin teu wajib napakah lantaran pamajikanana budak kene. Mantak ieu sakumaha kamari lamun nurutkeun kaul jadid ieu can wajib napakah lamun cek kaul qadimah geus wajib napakah lantaran nurutkeun cek kaul qadimah asal akad bae geus wajib napakah tapi lamun cek kaul jadid lain sakadar akad mah can ngawajibkeun napakah tapi nu ngawajibkeun napakah mah istimna yakni tamkinna ngalep sukana. Nah kulantaran can bisa dialep suka cek kaul jadid can wajib napakah cek kaul qadim geus wajib napakah. Ta'arud antara pendapat Syafi'i keneh antara jadid jeung qadimna. Idza ta'aradal qadim wal jadid fal qadim laysa mazhabi. Di mana ta'arud kaul qadim jeung kaul jadid maka kaul qadim laysa mazhabi. Mantak wallazi yu'malu wal jadid nu diamalkeun adalah kaul jadid. Kasimpulanana Zaid teu wajib nganapakahan pamajikan dan nu ngaran Sarwiti lantaran pamajikanana leutik keneh. Kuari dibalikeun kumaha lamun Nyi Sarwitina umurna 20 tahun lai Ki Zaid umurna kakarak ge 7-8 tahun kawin gantungan nu kuari nu leutikna salakina. Ai Nyi Sarwitina mah geus umur 20 tahun bahkan bejana cenah pernah kawin sagalarang da bengsrap berarti geus hayangeun jasa geus jongsrong jasangan kulantaran nurut ka indung bapa nate mika hayang ka Ki Zaid supaya jadi salakina aya hubungan antara bapa jeung bapa maka dikawinkeun Nyi Sarwiti umur 20 tahun ka Ki Zaid umurna kakarak ge 89 tahun berarti Nyi Sarwitina dewasa ai Ki Zaid nama budak nu jadi masalah kuari napakana wajib apa henteu gitu. Mun ieu nanyakeun ka Hansip moal bisa. Moal bisa Hansip paling nya ngatur-ngatur di balai desa Hansip mah. Parkir ge mun rokok. Rokok balik nya mah. Tah iku bae wa annaha tajibu likabiratin ala saghirin. Sanjana apakah wajib pikeun Nyi Sarwiti nu dewasa ada sogirin kewajiban kasalaki Zaid nu leutik keneh beda jeung tadi Ki Zaid leutik keneh umur 89 tahun kuari dikawinkeun ka Nyi Sarwiti umur 20 tahun tak
eta teh sanajan Ki Zaid can hayangeun can bisa numpakan Nyi Sarwiti can bisa bae kajen kukumaha ge kajen dipaksa-paksa ge milih bae Nyi Sarwiti teh kumaha cenah ya geus teh nu jelas can bisaeun ta eta tetep wajib napakah lantaran naon sebab geus jerahkeun diri pan Nyi Sarwiti na ka Ki Zaid malah geus bubuka bae asal tas magrib bubuka asal tas magrib bubuka atuh eta mah henteu sote Ki Zaid na tah mah okos anu peluh bae Sarwiti boga salaki ngaran Zaid kemudian menang 5 tahun kabeneran tabrakan terganggu sarafna anu kazakarna peluh tah eta teh pan aya Nyi Sarwiti na mah atuh hayu bae ngajakan malah siap jasa deuk sampai 5 kali gelos Ki Sarwiti ngan Ki Zaid peluh tak eta teh wajib bae napakah sanajan teu jima lantaran panyakitna lain di Sarwiti embungna teh atau panyakitna aya di Ki Zaid peluh ongkoh wajib napakah ongkoh aduh pangjore-jorena mun lalaki geus peluh lantaran eta cak Iki Ruslan dina kitab nikmat dunia salasa nikmat dunia ayat 3 naumun wa qublatun wa idkhalu zakar nikmat dunia salasun nikmat dunia ayat 3 paltu tabal namun waku bladun wa idkhalu zakar hiji nikmat dunia anu terus bakal ke akhirat hiji sare di akhirat geng ke di sorga aya hees sare ngeunaheun sare teh nu lesu udang sare jadi gerak jadi naon gitu ngaranna seger dua nyium eta ngeunaheun komo nu seungit-seungit mah urang ngambe minyak seungit nu ngeunaheun ge hate teh jadi bengras gitu kene nyium pamajikan urang ge lamun teu bau pamajikan laga beneran can mandi mah barang diamban ku urang jai mah sia mah bau kadal tetep bae teu senang ta nu katilu nama idkhalu zakar ngasupkeun zakar ge ulah saasup-asupna eta nikmat dunia 3 nu bakal kabawang ke akhirat di akhirat ge eta mah aya tanu di dunia di akhirat diturunkeun ka dunia eta 3 eta mentak lamun lalaki geus teu ampuh dongkrak antik nang geus eta ceki soleh teh mah tu paeh mah bahaya paeh listrik paeh mobil paeh dorong bahaya lamun eta nu paeh Masya Allah. Jadi berarti 2 masalah. Nomor kahiji lamun Ki Zaid dikawinkeun ka hiji awewe ngaran Sarwiti Ki Zaid na dewasa ngan aya awewe na budak can siapkeun ditamkin can masrahkeun diri can boga kahayang teu wajib napakah tamah lantaran can tamkinna aya di Nyi Sarwiti tamah panyakitna hartina panyegahna kuari dibalikeun Ki Zaidna budak kawin ka Nyi Sarwiti dewasa ta eta mah Nyi Sarwiti mah geus siapeun jasa ta eta ngan Ki Zaidna anu barana budak keneh maka wajib napakah tamah kumaha lamun aya awewe munggah haji tanpa aya izin ti salaki Ki Sarwiti teh yang munggah haji keukeuh jasa ka Ki Zaid teh ngomong deui ai Ki Zaid na mambungeun wakaan ka Mekah bahkan ngalarang ka Nyi Sarwiti ulah wakang ke bae engke kakak nu mantak ieu embung ka Mekah kunaon aing masih naik kapal na basi ragam heuh jabatur ge ieu geus loba nu ka Mekah teh jasa saralamet embung da pokona mah aing mah kajen kuku mah ge mun aya kapal laut deui aing mah endeuh boh atuh tah mah iraha milu bae jeung kapal dagang mul pakani mah ulah bae geus Ki Nyi Sarwiti teh diulah ka Mekah teh tadi diulah ku Ki Zaid tapi tetep bae Nyi Sarwiti teh maksa bae wa ihramuha bihajin aw umratin bila idzin nusuzun eta Nyi Sarwiti ihram haji ihram umrah tanpa aya izin ti Ki Zaid sebagai salakina nusuz teu wajib napakah
cerita di Mekkah ya ikhrajuha bi haji urang Mekkah kuari hayang ka Mekkah hayang ihram gitu urang Mekkah keneh di imahna di Mekkah kuari sarwiti bebeja deuk ihram haji teu diizinan ku salakina ta eta teh begitu kaluar ti imah nusus begitu kaluar ti imah nusus ai di urang mah di Indonesia nyi sarwiti hayang ka Mekkah munggah haji teu diizinan ku salakina tak eta teh doraka meleg-meleg bisa bae we mah izin salaki mah deuk umroh deuk haji bila iznin nusuzun ilam yamlik tahlilaha mun teu ngamilik kana ngahalalkeun pamajikanana yakni nyana ngalaksanakeun hajina umrohna ihramna ihram nu wajib kecuali mun dimilik tahlilna hartina dimilik tahlilna teh bisa dibatalkeun sarwiti geus ihramna ihram sunah kemudian ku kijaya diulah mun keluar baik nusus kulantaran ieu mah deuk sakadar itu sunah doang maka diulahkeun meunang tadi diulahkeun teh bisa ditalikeun dibatalkeun salila can keluar atuh teu nusus geus keluar mah nusus bae fa in malaka wallahu a'lam.